Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana simkuring Tiara Nurpani bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapengker, nyaeta kahuruan anu kajadiana di Pasar Sukaramai, Pekanbaru Riau. Kahuruan lumangsung di Pasar Sukaramai, Pekanbaru Riau, Salasa Burit tanggal 8 bulan 12 2018. Kejadian ieu nyeun panik sakabeh padagang tarekna nyalametkeun barang dagangan. Seuneu anu gede ngabeulem sakabeh kios jeung toko padagang bulan kios. Petugas kabakaran dijieun kalang kabut mareuman seuneu kitu gedena. Lantaran kapujeng ku haseup hideung di sekitaran tempat kajadian. Tugas kabakaran ngusahakeun jalan ngaliwat tembok rohangan nu geus kabeulem di lantai dasar. Penyebab kebakaran masih kena ditaluktik ku Polres Pekanbaru. Itu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.